Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka 5 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ya. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon. Mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka 5. Kumaha salajengna sor cikopina parsamakna betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel antung-antungan di tengah jalan tempak dong dong tes. Para wargi sadayana poe munggaran hirup di panyabaan tangtuna pikeun lamsijan mah mangrupakeun pangalaman anu bisa disebutkeun luar biasa, sabab salianti sagarupana kudu make duit dina pamakeana oge kudu leuwih gemi. Komo kapan ieu mah gawena oge sapopoena ngagunakeun motor anu perlu dieusian bensin. Anu daek teu daek kudu meuli unggal poe. Isuk-isuk kira-kira tabuh tujuan. Lamsijan jeung Jang Lili geus keur naralian kardus dina luhur jok motor anu eusina buku paket pikeun jualeun ka sakola sanawiyah nu aya di daerah Sindang. Ngahaja duanana Mariang ti imah kontrakanana teh isuk-isuk keneh supaya datangna bareng jeung barudak sakola. Sanepina ka sakolaan anu rek dipake lapak jualan, si Lili tuluy nyarita ka Lamsijan, "Jan, mun ke barudak geus arasup kelas
tempokeun urangnya cara urang ngajualan buku. Urang rek promosi hareupeun barudak supaya daekeun meuli buku. Tah jadi ayeuna mah urang tinggal asup we kulantaran samemehna urang geus menang izin ye ti kepala sekolah. Ngajak saacana balik ka lembur kamari urang teh ka dieu heula minta izin jeung poe ieu. Tapi wayahna nya isuk mah maneh kudu incah sorangan. Tuluy minta izin heula ka tiap sakola anu rek diasupan. Atuh syukur-syukur mun bisa poe eta keneh langsung dagang. Jeung deui ka Depoho jalan balik nya sabab apana nunggal poe oge perjalanan teh beda-beda lembur, beda sakola, jaba beuki jauh. Sing inget-inget ta urang jalan teh ka mana jalan, kitu ta Jan. Oh, nyali kaharti kurang oge. Sok atuh urang rek nempokeun ieu. Mengpeung barudak geus arasup kelas eta euli tembalam si Jan. Sementara si Lili sanggeus urug salam jeung minta izin ka guru wali kelasna. Kalawan diidinan manehna tuluy nangtung di hareupeun para murid bari nyoros cos nanawarkeun buku-buku LKS na. Sakadapan mah lam si Jan jadi semu ngeper lantaran saindengna oge can kungsi ngalaman ngomong di hareupeun loba jalma kitu. Sok sanajan eta anu disanghareupanna ukur barudak sakola desa atawa sanawiyah, tapi teu kitu kulantaran di dinyana aya guru anu nempokeun. Ku ayana hal eta acan-acan oge lam si Jan jadi gugup. Padahal si Lili anu keur promosikeun, manehna anu ngaleleper. Ambe. Nah, kumaha carana atuh? Sangkan teu ngaleleper kieu. Duh, coba era nangtung hareupeun barudak sakola. Kumaha atunya? Cacakan ieu teh karek budak SD. Kumaha engke mun nepi ka barudak SMA. Duh, Gusti, asa bingung teuing ieu teh. Sabot keur ngagerentes kitu, ti tukangeuna kadenge aya sora bapak-bapak tumanya. Jang, barang dilieuk teh nyatana eta teh salah saurang guru nu aya di sakolan eta. Ari Ujang nuju icalan buku, tanya guru kalam si Jan. Mohon Pak, leres pisan. Cik, aya buku naon wae Jang? Cobi Bapak ningalian heula. Sisukunan we atuh aya nu keur dibutuhkeun ku Bapak. Mana Jang? Rupi-rupi ieu teh Pak. Aya LKS tah. Teras aya buku kurikulum. Kamus oge aya. Teras aya deui buku dongeng Kang Agus Jago. Mangga Pak, seueur lah. Upami priogi kaos aya deui Pak. Mangga we kantun kelik tah. Di juru belah kenca di handap tah aya kantun kelik eta seueur tah. Aya buku-buku dongeng, aya kaos, aya dress, aya rasukan pangsi seueur Pak. Mangga Pak, mangga. Walon lam si Jan. Atun satuluina mah eta guru teh milihan. Nempoan sakabeh buku nu aya na kardusna lam si Jan. Teu kungsi lila sanggeus manggihan buku anu diteanganana. Pok eta guru teh nyarita deui. Tah, ieu buku matematika anu diteangan ku Bapak teh. Sabarahan ye Jang? Mung 3.000 rupiahan Pak. Geuning murah. Murah-murah teuing atuh Jang. Aduh. Ye duitna kope lah. Teuing di pulangan, ulah teuing di pulangan Bapak mah nya mere jeung Ujang tah. Aduh. Cek eta guru bari ngasongkeun duit salambar 10.000. Atuh harita pikeun lam si Jan mah kacida bungaheunna. Kusabab duit sakitu oge kalintang berhargana pikeun manehna mah.
Alhamdulillah, hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Mugi we digantos sandi kuno langkung ageng tibatan ieu Pak. Cek Lamsijan bari ngadu maniskeun ka guru anu meuli bukuna. Amin 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 nya. Nyajang sami-sami sok atunya. Da Bapak marek tuluy ka kelas deui ieu teh. Ka dieu teh peda ngaliwat we ka ieu kelas ningali anu keur meromosikeun buku. Ayo Jang. Muhun mangga Pak, hatur nuhun. Nu saterusna sanggeus kitu mah eta guru bageur teh laju indit keluar nuju ka kelas. Tidinya Lamsijan mimiti boga kapercayaan diri dina enggoning dagang bukuna. Tapi keukeuh ari masalah biantara cacarita hadeupeun loba jalma mah acan manggih cara sangkan rasa erana bisa ditaklukkeun. Lamsijan ngahulang deui bari mikir. Tapi dina danggat harita mah Lamsijan jadi kaget kusabab kana celina aya nu ngaharewos. Kang, nging salempang, nging hariwang, perkawis nyarios dipayuneun seueur jalmi mah. Ku abdi akang bari dipasihan ieu doana ti Nabi Musa supados teu gugup Kang. Insyaallah akang banten bakal lancar gerada cumaritana Kang. Fatimah teu karasa saking ku kagetna Lamsijan nyebut ngaran Fatimah si wanoja geulis ti alam jin nepi ka 3 kali ngagorobokna. Salianti eta manehna ngusapan batu mustika anu disakuan na pesak bajuna. Atuh sapada harita ari cilegedeg teh kiwari di hareupeunana ngacirim saurang wanoja geulis make papakean sing sarua hezongora. Jeung deui dadak sakala hawa disabudeureun teras sakolahan jadi seungit ngadalingding. Fatimah, Nyi, kunaon embongan? Kumaha mun katinggalin ku batur? Bisa-bisa jadi barabe Nyai. Cek Lamsijan sembung ngaharewos jabaruas. Sementara Nyi Fatimah mah ngadon imut ngagalenyu pika gemeseun. Kapan akang nyauran ka abdi? Tadi nyauran abdi menikah 3 kalina. Desa satadina mah abdi mung ngawartosan wungkul niat na oge Kang. Sing tenang Kang. Da batur mah moal tiasa ningalieun ka abdi. Paling oge akang engke disangki jalmi kirang sasetrip kumargi nyarios sorangan. Cek Fatimah menuju nu lucu waktu merhatikan Lamsijan anu panik di barung kunyi kikik seri semu ditahan. Nyanya akang poho tadi teh bakat kuruas da ongko Nyai mah ujug-ujug ngaharewos kitu jadi we akang kaget. Kumaha atuh ari tos kieu ayeuna Nyai? Nyantos we atuh abdi bade uwi heula tapi kade hilap Kang doa Nabi Musa supados akang teu gugup. Muhun atuh Nyi, nuhun pisan. Cek Lamsijan bari ngagarowan buukna anu teu gateul. Satuluna Nyi Fatimah detik eta kene oge les langsung ngareles ngaleungit ka jero alam anu teu pernah bisa ditempo ku panenjo mata biasa. Aya kana sabaraha detikna sanggeus Nyi Fatimah eueuh Lamsijan gegerendengan. Tapi teu lila si Lili baladna anu karek kaluar ti jero kelas terus nanya semu kaheranan ka Lamsijan. Jan, ari maneh ngomong jeung saha we? Kadejan udah loba ting ngalamun bisi teu kaalaman ke malah jadi lieur gerejan euy. Eta tadi aya Pak Guru meuli buku hiji tah ka urang keur didungakeun ku urang teh
Pedah pulang dibikin ke orang kabeh euy. Teh malam si Jan ngeles, najan rada ngarenjak. Oh, syukur atuh menang milik mah. Sakumaha kitu pulang ajan? 7.000 li. Alhamdulillah, mun di lembur mah 7.000 tepan sa bedugeun buburu macul atuh. Hebat maneh mah Jan euy. Isuk kene geus menang rezeki nomplok. Oke, hari tadi merhatikan orang teh waktu ke cecarita di harapan barudak. Nyapukuh atuh diperhatikan ku uing li. Dah yang bisa teh uingna. Kitu lam si Jan ngawalona bari nguyup cai tina botol anu dibekalna. Satulna si Lili nyambung deui cumaritana. Tah, lamun geus kitu saumpamana maneh geus promo bagikeun tah kertas daftar buku jeung daftar hargana supaya para muridnya bisa milihan pikeun isuk nu rek dibelina. Oh gitu. Jadi poe ieu mah nganukur promosi wungkul kitu beunannya. Nyanya atuh da muridna oge can marawa duit nah hari langsung mah. Jaban meureun can nyarita ka kolotna ayeuna mah. Tah isuk bagian mupuna mah Jan isukna. Tapi wayahna ente maneangan sorangan heulanya sakolana. Kapan ieu mah geus ku urang. Ari daerah nama papai we heula di dieu da loba ieu sakola mah. Nyali siap-siap. Urang mah nurutkeun we kumaha ceuk maneh we lah. Da can nyaho seluk beluk daerah ieu. Teh malam si Jan loba protes da ongko ngarumasakeun diri dibawa ku batur. Tah ayeuna mah Jan hitung-hitung ente bari ngapalkeun jalan balik. Hayu urang ulin heula ka dinya tah ka basisir Madasari. Ngeunah gerajan komo mun bari mawa ka Bogo mah endah pemandangan Jan. Cek si Lili bari ngajak nuju ka basisir Madasari. Atuh pikeun lam si Jan mah kacida bungaheun anak. Kulantaran manehna mah boro-boro bisa ulin ka sisi basisir. Dalah sakalian incah ka pasar oge, jarang pisan atuh. Nu saterusna sanggeus sapuk mah eta dua sobat teh laju arindit ngajugjug ka basisir Madasari. Para wargi sadayana ngagelebugna angin sisi basisir nebak kana tangkal-tangkal kalapa. Sedangkan ari ombak mah pating jelegur ngarumpakan batu karang. Riak-riakna mawa budah kasisikeun. Malah nepi ka oge kana gelang suku lam si Jan nu ngajanteng dina luhur pasir bodas. Endah, memang endah. Lantaran poe harita cuaca keur memenjeuna bengras. Di kajauhan katempo aya pamayang keur ngangkleung di tengah lautan. Parahuna luak leok kabawa ku tarikna gelombang ombak. Malah sakapeung mah ngalelep jiga nu arek diteureum. Poe harita mah pikeun lam si Jan jadi poe anu endah. Sanajan ukur nenjo kamole kana basisir. Komo nalika manehna diuk dina bangku taman sisi laut. Sapada harita oge katunggaraanana salila hirup di lembur. Saheulaan mah bisa ngadadak sirna, ngadadak poho. Sabot keur anteng-anteng diuk kitu, nah atuh ari selangsang teh ngadadak kaambe bau minyak sengit meni santer. Atuh lam si Jan jadi culang cileung. Nenjoan ka sisi kagigir bari ngagerendeng. Moal salah. Ambeuna mah ieu pasti Nyi Patimah. Berarti ari kitu mah manehna teh nutur-nuturkeun aing wae. Duh,
Kamana atunya? Kumaha atunya mun kenembongan? Bahaya ya bisi katempun ku si Lili. Kitu gerendeng nalam si Jan harita. Tapi acan oge tuus ciduhna na atuh. Ari ujug-ujug cilegedeg deh. Di hareupeun lam si Jan aya inuman anu seger mangrupa jus jeruk jeung roti 2 bungkus. Nampokayan kitu lam si Jan tangtuna jadi heran luar biasa. Matana molotot setengah teu percaya. Malah nepi ka dikucek-kucek sagarupa matana da ngarasa bisi ukur fatamorgana wungkul. Dina waktu keur bingung kitu ngong kana ceulina aya nu ngaharewos. Kang, eta leueteun ti abdi kangge akang. Lumayan landong hanaang. Sok enggal geura dileueut ka Kang. Keun wae rerencangan akang mah. Da mahena oge ngadon jajan sorangan tuh di ditu di warung Kang. Cek eta sora nu taya lian sora Fatimah. Harita lam si Jan tuluy ngalieuk nenjoan ka sakurilingeun eta tempat nu aya di taman sisi basisir. Ana breh deh. Katenjo di jero beh kidul anu kahalangan ku daun kalapa pendek. Bener pisan si Lili katempo keur ngaleguk inuman. Hate lam si Jan jadi ngahlas oge dikitukeun ku sobatna. Tapi dalah dikumaha da memang manehna mah bekal oge ukur pas-pasan. Jadi mun maksakeun jajan alamat biaya pikeun sapepena teh bakal kacoceng. Aduh, hatur nuhun nyi. Akang kalintang bingahna. Rehna tos dipaparin eueuteun anu pasti raos karaosna. Cek lam si Jan nganuhunkeun heula kanu merehna. Bari leguk-leguk nginum jus jeruk anu segar karasana. Padahal mah kuduna manehna tatanya heula ti mana menang jus jeruk. Asa piraku menang mawati alam jin mah. Can kacaritakeun di alam jin aya tukang jualan jus jeruk. Mohon Kang, mangga. Sok sing jongjon ngaleueut nanya Kang. Cek Nyi Fatimah. Manehna nyarita tapi tanpa jirim. Padahal nu sabenerna mun katenjeueun mah ku lam si Jan, Nyi Fatimah harita keur diuk sagigireun lam si Jan. Bari nyalandekeun sirahna kana tak-tak lam si Jan. Ongko ngahaja lam si Jan teu ngagarwan ngaran Nyi Fatimah. Teu ngagarwan nepi ka 3 kali kulantaran bisi nembongan. Tapi sabot keur jongjon kitu lam si Jan jadi ngakurubuk. Waktu si Lili teh kanyahoan ti tadina nyaho-nyaho geus aya di tukangeunana bari jeung nanya pinu ku rasa heran. Ari maneh geus meunang deui wae milik Jan euy. Di mana eta menang inuman jus jaba jeung aya roti sagarupa Jan? Puguh tadi teh aya nu ngaliwat ka dieu sakula warga. Kabeneran keur marurak bakalna tadi dia tah. Jadi we urang teh dibere sagelas jaba jeung roti 2 bungkus. Kobli tah. Ai hiji deui tah rotina keur maneh. Tas di mana kitu Li? Cek lam si Jan bari nanya api-api teh nyaho. Oh nya ari kanu kasep masuk loba we anu mere. Teu cara ka urang anu goreng patut asa jarang menang milik teh euy. Urang mah tas didinya tajan, tas nempo anu menang anak hiu. Tembal si Lili, teu kapala ngawadulna. Kituna teh bari cememeg kana roti anu terus dicapek bangun anu ngeunah pisan. Ulah sok kitu Li, padawe urang oge pamarang-marang aya nu mere ieu teh. Sambung lam si Jan. Nu saterusna kulantaran waktu geus liwat ti wanci asar. Dua nana mutuskeun rek tuluy balik ka imah kontrakanana. Para wargi sadayana. Peuting nu kadua di Cimerak jiga biasana.
Sarengsena salat Isya teh lamsijan sok ngeureueuh wiridan. Da kitu papatah ti ajengan Romli anu mindeng sawahna sok dipaculan ku manehna. Sarengsena wiridan lamsijan tuluy meresan buku pikeun bawaeun isuk lamun mah dina waktu pa isuk meh rek ngidar. Jadi disadia-sadiakeun heula ti ayeuna mula. Sedangkeun si Lili mah keur jongjon we udud bari nyawang kana poekna peuting anu terus ngarayap. Jan, isuk mah maneh kaditu wae heula nya ka sakolaan SD Sindang hiji teh salama. Cobaan we da sakolaan eta mah loba muridna. Susuganan we atuh loba anu parasan buku. Ari jalana mah ti sakolaan anu tadi beurang teh tinggal lempeng we tuluy kareup. Tangke kira-kira 500 deupaan ti dinya aya parapatan anu kakede kakiwa. Tidinya langsung we lempeng deui da teu jauh ieu. Posisi sakolana aya di sisi belah kenca jalan. Nyali keun engke kurang isuk di teangan lah. Ari maneh rek ngidar ka sakolaan mana kitu li? Urang mare ka sakola Sindang 2 na. Syukur-syukur mun bisa kalegok Jawa. Kumaha isuk we lah urang malah. Cek si Lili bari heuai. Teu beda jauh jeung lamsijan anu latah ka bawah ngilu heuai. Sedangkeun kayaan peuting beuki maju. Sedangkeun pitunduheun beuki ngagayot mun tangan bibir mata anu karasa menod. Akhirna lamsijan jeung si Lili pating goledag dina talupuh anu diamparan ku karpet beureum. Gancangna carita caturkeun wanci tabuh genep isuk-isuk. Angin karasa ngahiliwir nebak kana daun kalapa. Rasa tiisna pating selendep sulusup asup ngaliwatan sela-sela bilik imah panggung hareupeun lapang poli. Kecamatan Cimerak waktu harita jadi saksi ngeunaan di mitianana pangumbaraan anu caritana kapatri dina ati sanubari. Sarengsena mandi jeung disalin ku papakean anu lumayan hade. Harita lamsijan tuluy ngopi heula sameh indit ngamitian usaha dagang bukuna. Nu satuluyna kulantaran ari dahar heula mah bubuhan can aya sanguna oge. Maklum ngaranna oge hirup di panyabaan sagala rupana kudu kusorangan. Jadi dina isuk eta mah lamsijan can kaburueun nyangu. Nya kapaksa miang nate dina kayaan beuteung kosong can ngawadang heula. Isuk harita ngahaja lamsijan lumampahna miheulaan si Lili. Kusabab itunganna kapan manehna mah rek ngabalada anu dina lampahanana pasti moal enteng. Di kecamatan Cimerak harita manehna mengkol-mengkol teh kabelah kenca. Dihaja lamsijan mawa motorna digereyemkeun bari nenjoan ka sisi kagigir. Sakalian nginget-nginget lalebah jalan supaya engke mangsa balik teu poekeun teuing. Aya kana 5 menitna meureunnan perjalanan lamsijan. Karek oge ngaliwatan sakolaan sanawiyah anu mangkukna. Tidinya manehna terus lempeng ke arah Sindang ngaliwatan pasantren Nurul Bayan. Di palebah parapatan leok lamsijan mengkolkeun deui setang motorna. Laju motorna kabeh kiwa kenca nuturkeun sakumaha ceuk pituduh si Lili sobatna tadi peuting. Teu kungsi meakeun waktu 15 menit
harita lamsijan anjog ka hareupeun sakola desa Sindang hiji anu pernahna percis aya di sisi jalan gede. Reg sawatara mah lengkah lamsijan semu mendag mayong nalika sukuna rek ngaliwatan panto gerbang. Manehna asa berat pikeun asup ka jero eta sakola. Tapi nalika kayan keur mendag mayong kitu, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.